Kodahar naon nih, Bi? Nyah-nyeh-nyoh teh ya. Bakso tahu hayang teu? Mung anjir sieun rabiesnya semalam geus si Bibi mah. Sembarangan bibi mah disuntik rabies kamari ditu di posyandu geuning. Rabies cenah nyada anjing. Apa teu? Bibi aing mah ieu nya lamun dina anjing, anjing cau-cau geuning anjing wawa nu sagede kieu geuning. Ya geura ieu teh bibi mah sok hoream sampeyan urang nu kieu teh sieun. Kunaon di? Cenah mengandung formalin. Formalin. Heeh. Itu ingat tuh. Ya, ai formalin teh sampeyan naon di? Formalin mah pengawet mayat eta teh. Biasa sok dipake ku nu dagang nakal mah biasanya sok dipake eta model baso gitu dipake kana kadaharan. Jadi awet kadaharan atau gampang basi. Atuh bibi hayang meuli geura. Jang naon? Jangan meh awet ngora. Anjing, Jeung teu olok duit di imah tarek behak lah pusing na otak ya. mau doraka gitu ku aing ya bibi aing karungan gitu. Manya formalin anjingnya awet ngora. Ah, korek mana? Aon, setes dibikeun pantat tadi ge. Acan, Ai maneh anjir eueuh. Teangan heula na pesak eta aya meureun. Enggeus geus dibikeun. angger gus curan rek teh dia. Amit teuing si teh saremo anjir kudu curan rek piraku. Ya ai nama curan rek teh di penjara sia. Anu bener. Eta babaturan urang si Mulyana Nur Sidik di penjara teh gara-gara korek eta teh. Maknya anjir sabaraha tahun? 8 tahun. Anjir. Wah, sia mau wadul anjir. 4 tahun piraku anjir nyorong korek 8 tahun ieu maneh. Caritana teh kieu. Si eta teh nyolong korek dina jero bagasi. Kabawa jeung motorna. Maling motor nu kitu mah saremo. Lain maling korek ai maneh. Paingan anjing lila di penjarana. Leupung anjir. Ya jadi tadi geus di mana deh? Ulin panas-panas kieu. Aja tas belanja mang aku si mama nulisan lek ka Indo April. Oh, gua di tahun Lain mang pan panas-panas kieu mah enakeun belanja ka ditu. Tiis aja ye ge tadi gogoleran heula di ditu. Gogoleran aja di Indo April Nya, dak umur akhirnya parah. tak aja era mang geura diseungseurikeun ku kasirna. Nya atuh jay. Moal teu diseungseurikeun batur mah saha atuh nu daek gogoleran di supermarket. Lain eta mang. Kan aja teh eta nulisan leknya. Tadina bungkusna teh bacaan buka di sini. Aja teh bebeja we ka kasirna. Nging dibuka di dieu we dan nu gegerohna ge mamah kewe dibukana di bumi. Eta aja diseungseurikeun geura. Era lo babatur mang. Ya, sarada hayang ngemil ya teh. Ngemil naon atuh? Naon nu rada berat-berat pokona mah. Paling ge roti meureunnan, arek roti. Boleh. Oh nya, roti sobek geuningan. Cocolkeun kana kopi susu. Please Pangeran Charles. Mama teh hoyong cemilan, sanes hoyong padamelan. Nya masalahna naon ai mamah ieu teh? Nya atuh teh rek meuli roti sobek sagala. Heuh? Atuh meureun mama teh kudu ngaputan heula memeh nuang teh nya. Jadi gawe teh. Henteu kitu konsepna Ratu Elizabeth. Nya, roti sobek mah henteu jiga salempak ayah anu kudu dijahitan heula samemeh dipake. Roti sobek mah tinggal nyocolkeun ieu ku Neng Ratu kana kopi susu langsung we diteureuy ku Neng. Nya, dijamin pedok. Entong seueur emutan lah, nya Ratu Elizabeth mah bilih tipes. Lain berat kosimpan itu di imah dengan berat keur boga lauk berat pamere ti dulur kosim beli pangandaran peuting lauk kembung dengan berat hayang teh di dinya. Ya hayang atuh dibere mah kos. Oh kebenaran loba sia. Heeh. Dibere sabaraha di maneh? 10. Loba cenah 10 lo kembung anjing sagede kumaha? Lumayan bararada guys segede leungeun mah. Atuh beak meureun sudah dibikin ka aing mah. Berat mesin kabeh ogenan teu naon kosim aslina kop wae.
Mana itu beki di? Lain teu beuki brad, pang-pang nama kosim teu boga duit jeung meuli antanginan ningan brad. Jang naon antangin? Kan eta lauk teh keur kembung brad, otomatis kudu meuli antangin, can meureun kudu ngerok heula memeh diobat teh. Nya cek aing geus ieu mah anjir. Malawidang cek aing geus ieu mah. Kos teh pan eta teh lauk teh anjir rek digoreng, teh make jeung karunya sagala maneh. Tapi kan angger brad, ngaran-ngarannya murak lauk gering. Moal ngeunah sok geura. Henteu gering teh eta mah ngan saukur ngaran kos. Kambung teh lain asup angin lain. Ai maneh anjir. Tapi kan angger brad, watir lain naon. Atuh cik didinya teh sebagai seorang manusia sing boga pri keikanan. Pri keikanan geus rempang deui wae cek aing geus ieu mah anjing. Nya yang meupeuh ge aing sirahna si ieu. Aya wae ya anjir ya. Naga bonar. Lain brad, kosima ieu teh awak ieu mah asara ringsek kieu sia. Segawe naon di maneh? Eta brad, kan tadi kosim panggil jeung Pak RT ningan di Parapatan. Si Pak RT teh jangan SIM bisa mawa sepeda listrik tuh ka imah tuh. Ya bisa si kosim teh. Buruh maksudna maneh. Mawa sepeda listrik. Dibere kosim sabungkus. Tapi mending nyari awak tuh brad euy. Nah, anjir kadar ge mawa sepeda listrik atuh teh. Moal jiga mawa moge atuh teh. Brad, sahampang-hampang ge sepeda listrik anjir ti imah. Oh, ti Parapatan ka imah Pak RT teh pan jauh anjir. Kosim biasa ge manggul beas 20 kilo paling ogeran ieu mah anjir. Aya meureun 50 kilo mah brad leuwih. Anjing dipanggul ku maneh. Heeh. Siapa dipake bebal? Dipake. Anjing parah. Parah cai geus ieu mah parah. Dipake atuh sepeda listrik mah tinggal pake teh. Teu dipanggul ge henteu. Pan power brad angger bisa kasetrum. Anjing geus kasetrum cenah. Cia lamun numpak tiang listrik tah kasetrum. Ya. Ya wae aja di kosim ampun teh. Lain brad aing ngari awak kita teu naon si obatna brad aing. Teu dijamu we teh. Tu jamu ge leungit. Hoream brad murak jamu mah kamari ge anjir kosim kieu wae brad. Asa nginum jamu naon eta teh? Eta nu pria dewasa teh ningan. Atuh teh jamu pagalinu we atuh teh. Parah anjir. Terus kumaha tuh? Cikana megan orangnya. Ya wae ya anjir ya. Memang ala. Brad, kosim boga ide brilian. Kumaha lamun Agustus ayeuna urang neangan duit wah. Kumaha carana? Brad mumpung momen keur loba jalma ke di lapang ningan pas bubaran upacara. Cuang ngayakeun doger monyet. Doger monyet. Satuju brad aceng ge brad. Lumayan brad, nambah jajan budak brad. Alus pisan momenna keur loba barubak. Pasti sih mah satuju wae kan peduitkeun mah anjing. Hejo sih mah ngana duit mah. Terus kumaha terus? Urang bagi tugasnya. Kosim anu nabeuh eta ningan, dog. Tah, didinya mah gampang nu nyekelan monyetna. Da monyetna dirantai kan? Orang iklan rantai. Tapi masalahna kos pan urang teu boga monyet kos. Da ngala monyet teh hese atuh si teh mani. Gampang, Brad. Heup brad ya brad. Pasti si kosim mah aceng nu jadi monyetna. Geus satuju aceng mah brad. Gampang iya tuh ceng kadar tinggal make baju monyet, nyekelan payung. Si Ian nu jadikan monyet. Aing satujunya guys ya. Satuju aing ngeceng. Ada hese atun teh hesenya. Gampang. Baju monyet tungku aing saya pan baju. Ya. Oh, Tapi sebelah pihak brad. Aceng itu satuju brad. teu satujuna kumaha ceng pi duiteun ieu ceng. Rek kumaha geura brad lamun aya tibum brad. Rek kumaha lompatna aceng brad. Heuh nya euy pan dirantai urang si ieu.
wah kata meren. nya bae teu nanaon itu. Korban Bae si Aceng. jadikeun we lah. Yang nya guys nya. Terus na kolom komentarnya guys ya, si Aceng jadi monyetna. Oke, Agustusan doger monyet. Tulis di kolom komentarnya setuju jeung henteu. Ya mending cai menjadikeunnya piduiteun anjing. Teu satuju Aceng mah angger Brad. Geus di dinya panggedena lah. Panggedena di Oh, urang dinya. sasana bae. Aya wae anjir ide ya. Cangkilung. Receng jadi monyet. Disponsori oleh Device by DBIS.